Silalatu Gunung Salak. Silalatu Gunung Salak. Silalatu Gunung Salak dina episode Huru-hara Cinta Sunia. Huru-hara Cinta Sunia. Dibaca sagemblengna tina roman fiksi sajarah karya Aan Merdeka Permana dina tahun 1688. Gunung Salak Bitu sanaya anu satadina rek ninggalkeun lembur Bantar Jatigirang kapaksa balik deui hariwang ku nasib Nyi Sunia. Kasampak lembur geus ancur ku hujan batu tur pangeusina loba nu perlaya. Nyi Rodia salamet tapi Nyi Sunia teu kapanggih laratanana. Kasugiri pamirsa, urang sami-sami pedar hiji carita dongeng Sunda karya Aan Merdeka Permana dina judul Silalatu Gunung Salak dina episode Huru-hara Cinta Sunia. Wilujeng ndangukeun waluya dongeng Sunda. Bari ngadiustarik hate sanaya mah geus kebat-kebit deui mikiran nasib Nyi Sunia. Kamari-kamari sanggeus nyaho Nyi Sunia diiwat ku Ki Jurangrong sabenerna mah manehna teh geus pasrah. Sanaya geus boga sangka yen Nyi Sunia teh geus moal kajait. Boga sangka kitu teh kusabab manehna geus ngajudi kana kebiasaan Ki Jurangrong anu telenges. Ai ngajudi. Nyi Sunia teh pasti geus dipateni ku eta mangkeluk sanggeus dianiaya jeung digadabah kahormatanana. Mati-mati teh bisa nulungan Nyi Sunia oge aing kudu bisa ngabinasa eta mangkeluk. Ceuk sanaya ngageremet keuheul. Kasugri pamirsa mitra kaum dangu anu mulia, hari puseur karaton teh nya ari puseur karaton Pakuan teh paranah narada jauh jeung aya di wewengkon leuweung anu siga-siga memunggang gunung. Ti kajauhan oge katingali ngabeleg-beg jangkung jeung manjang siga-siga eta teh baheulana mangrupa kuta atawa benteng pertahanan hiji karaton. Sanggeus anjog ka sisi kuta anu rembet ku ari-arian teh sanaya kudu ngajleng heula wahangan. Ceuk panalongtikan Sersan Peter Secipio Barreto eta wahangan teh cenah diduga jang pertahanan benteng. Pajajaran mah cenah di mana-mana oge munyieun karaton teh kitu. Mun aya jalma jahat rek ngaruru karaton sampai meh cunduk ka puseur karaton teh kudu bisa mentasan walungan heula. Walungan geus bisa dipentasan musuh teh moal bisa ganjang asup ka puseur karaton sabab kudu bisa ngajorak benteng heula. Kitu anu dipilampah ku sanaya harita oge. Sanggeus nerekel kana taneuh atawa mumunggang anu baheulana urut benteng teh blu sanaya asup kana hiji jalan leutik. Anu netak tur titincakan jajalaneun teh siga diwengku ku hambalan-hambalan batu. Bari hati-hati pisan sanaya nece hambalan batu ngan samemeh bangblas ngaliwatan eta hambalan. Waktu manehna tanggah di luhur dina ari-arian geus kapanggih deui sosoehan baju Nyi Sunia. Da jantungna ngageter. Ieu teh tangtuna oge polahna si Jurangrong jeung lamun nya kitu. Sosoehan pakaian Nyi Sunia teh ngahaja dipake tuduh jalan ku mangkeluk eta. Tuduh jalankeun aing supaya bisa nepungan manehna. Ceuk sanaya nyarita dina jero hatena. Ngajudi depi kapala badinya atuh leng sanaya ngahulang. Nah eta mangkeluk teh make mere tuduh jalan ka aing. Memang ngahaja kitu supaya aing nepungan manehna. Ceuk hate sanaya deui. Sabat nu kitu ari sukuna mah terus we ngalengkah sosoehan pakaian Nyi Sunia teh diajul terus dikeupel dihijikeun jeung sosoehan anu geus dikeupel ti heula. Beuki muru ka puseur karaton Pakuan beuki kapanggih tapak Ki Jurangrong. Malah sanggeus aya di tempat anu negela mah sosoehan baju Nyi Sunia teh geus kapanggih deui bae ku sanaya kabireungeuh ngagantung dina lawang guha hiji mumunggang pasir. Ningali kaayaan sakuriling bungking caraneom jeung paroek sakedapan masana yang ngajengjen teu oyak-oyak.
Ieu tempat teh kaayana negla ngan kusabab aya di tengah leuweung. Nya di tengah leuweung galedegan tur panon poe henteu bisa nerobos atuh kaayaan teh mungguh maredem. Sakitu kaayaan tengah poe di dieu mah halimun teh ting kayang kang kandel hawana kacida tiisna. Sanaya beuki tegbay ngajudian di tempat teh aya Ki Jurangrong. Sanayang mages apal eta mangkeluk teh resepna cicing di tempat anu tiis kapan ilmu tenggelan anu kungsi dipake narajang sanaya oge. Karasana teh tiis matak beku kana awak. Ningali sakuriling bungking anu caraneom jeung geeuman sanaya mah bet inget deui ka jaman welasan taun ka tukang. Kapan baheula oge manehna teh kungsi dibawa ka ieu tempat ku Ki Mas Tanu anu keur gabung kana rombongan ekspedisi anu harita diluluguan ku Sersan Peter Secipio. Baheula aing teh dititah mariksa ka jero guha anu meredong poe. Di jero teh loba sapasang panon anu tinjorelat jeung maniting sumorot seukeut. Harita aing ngajudi eta panon sapasang anu jumlahna aya ratusan buah ribuan teh. Kana tangtu panon urang leuweung nyatana mau nglodaya. Ayeuna ku aing si Jurangrong siga-siga ditangtang dititah asup ka jero. Nah aing wani kitu asup. Cenah jero hatena bari suku mah angger matok ngajega di tengah lahan negla. Sanaya menekung bari ngaraga meneng maksudna mah tayalian hayang negerkeun jiwa supaya ulah risi ulah rempan di mana asup ka jero guha. Bareta ulasan tahun kalarung jiwana teh tacan kuat basa nyulusup ka jero turun ningali kaayaan di jero anu siga oblug ablak. Ukur deusian ku ratusan atawa ribuan makhluk leuweung. Sanaya teu kuat nyaksianana. Awakna ramoh poe sukuna ngeleper jeung engapanana eungap siga-siga rek pegat. Bisa jadi nya jiwana tacan kuat, tapi bisa jadi keur manehna mah asup ka guha aheng teh mangrupa pangalaman munggaran. Sanaya geus boga niat rek asup deui ka jero guha karaton tapi samemehna sanggeus menekung ngaraga meneng bibirna kunyam-kunyam mapatkeun ajian jingjang jawokan. Aki santa nini santi pangtupkeun hate aing ku hate wajah ku hate wesi pangmukakeun ka wani aing ku wani wajah ku wani wesi. Aki santa nini santi aing nyaho ka sia nyaho ka aing jeung sia sasama tunggul sasirung di pajajaran. Mun aing mangmukakeun lawang pajajaran lain mangmukakeun kadoreksaan. Mun aing mangmukakeun lawang bebeneran lain deuk mangmukakeun lawang kajahatan. Aki santa nini santi hadir ku panyirep datang ku pangondang. Puah. Sanaya peureum mapatkeun ajian. Peureum lain sapeureum-peureumna peureum soteh ragana da sasat batina mah beunta. Ieu ajian jeung jang jawokan pamere ti guruna Ki Santa. Ceuk caritaan Ki Santa harita. Ieu gera amalkeun jang jawokan sing asup kana hate sing nyulusup kana batin. Tapi omat ngamalkeunana ari aing geus paeh bae. Da kitu amanah ti karuhun kami oge. Jeung mangka hade di mana hirup sia geus mapan geus bersih tina kahayang. Bikeun ieu jang jawokan ka saurang bae anu ku sia dipercaya. Sarua kudu diamalkeun di mana perlu. Kitu ge mun sia geus paeh.
Kitu papagah Kisanta harita teh. Ayeuna Kisanta geus taya di kieuna geus meujeunna sanaya nyobaan mapatkeun eta ajian. Tapi ajian kumaha? Ai mau kita cenyaho. Kisanta harita ukur nyebutkeun ieu ajian teh ukur keur pakieun saupama aing geus teu metu ngungkulan hiji masalah. Hampura Kisanta, saupama pamenta kami henteu luyu jeung lelembutan. Ceuk sanaya sanggeus rengse mapatkeun eta ajian. Aneh liwat ti aneh basa sanaya eureun ngunyem. Kaayaan di sakuriling bungking teh beuki nambahan poek. Sanggeus kitu teuing kumaha mimitina di eta tempat hebat aja angin puyuh lilimbungan. Angin teh ukur nebak awak sanaya dari dang-daunan di sakuriling bungking mah teu murag teu oyak-oyak acan. Bangunna teh anggar we cicing henteu kaganggu ku angin puyuh lilimbungan. Rengse angin puyuh lilimbungan ngan celegur kadenge sorang nuting jelegur. Seuneu paburica ka mana mendi tapi ari saterusna mah leungit teuing ka mendi. Henteu nepikeun ka ngahuru tutuwuhan anu aya di sabudeureunana. Sanggeus seuneu leungit, jap deui ka ayan teh jempling lir anu ngadadahkeun aku panyirep. Jempling salila-lila sanggeus aya antare kana puseur hate sanaya bet kadenge aya sora aya anu nyuara. Sia hempek asup ka jero jalu. Ceuk eta sora teh ece sora lalak. Tapi lain sora Kisanta atawa sora saha bae anu kusanaya kungsi di pikawano. Lira anu keuna ku sirep suku sanaya ngalengkah. Eta lengkah teh siga lain anu kahayang dirina. Da sukuna teh bet ngalengkah kitu bae siga-siga sanaya teh aya nu nuyun di titah asup ka jero guha. Blu sanaya ka jero guha mimitina mah manehna teh ukur kukurubutan dina sela akar-akaran jeung rarambu leuweung sejenna. Tapi beuki asup ka jero kaayaan beuki lenglang aneh liwat ti aneh. Baheula mah basa asup ka jero guha teh di jero teh kaayaan manit saneom jeung meredong. Ayeuna oge kuduna mah kitu sabab di jero teh eueuh panerangan lampu atawa eueuh lawang asupna cahaya panon poe. Tapi anu matak aneh teh naha atuh panon sanaya make bisa nenjo naon bae nu aya di sabudeureun eta tempat. Tete lagi ning eta tempat teh lain guha anu diwengku ku batu atawa akar-akaran. Anu katenjo ku sanaya mah ieu teh taya lian iwal ti rohangan karaton. Rutret kaluhur ka handap mani estu matak pik kabetaheun pisan. Ieu patempatan teh marupakeun rohangan anu kawilang lega ublug ablag. Aya 8 tihang badag anu susah ditangkep ku jalma opatan. Eta tihang teh diwengku tina kai palem anu geus meunang ngukir jeung meunang ngagosok nepi ka herang ngagenclang. Lalangitna diwengku ku lambaran-lambaran kai jati anu sarua deui herang ngagenclang. Alatan kalilaan teuing digosok. Pon kitu deui lantena oge diwengku tina kai jati hideung anu ku herang-herangna make bisa dipake ngeunteung. Suku sanaya najan teu diparentah geus leumpang deui. Sabot kitu panon sanaya nenjo ka hareup pina korsi gading gilang kancana anu ditretes ku emas intan permata. Ditiungan ku payung kancana kasampak nyisunia keur diuk anegleng. Kabayana anu diwengku tina kain sutra ipis teh sing sarua herang, da sarua ditaretes ku intan permata. Buuk nyisunia disanggul dipasieup ku kembang goyang nu dijieun tina emas jeung permata. Ari sinjangna make batik gaya trusmian. Singasari keri kanan, payung wilis lilinggra gading, di puncakna manik molah payung getas lilinggaan. Kitu lamun ceuk caritaan ki juru pantun mah dina ngagambarkeun endahna korsi gading gilang kancana anu keur didiukan ku anu geulis teh. Di sunia teh teuing ku geulis teuing ku luis tapi hate sanaya mah henteu waka kabengbat.
Ku eta sabab hatena mah geus mihilaan nyarita yen ieu kaayaan teh henteu ilahar. Atuh angot deui anu mawa hate sanaya seber jeung hariwang teh kusabab disabudeur Nyi Sunia teh loba maung lodaya anu keur darepa awakna teuing ku galede mun mah dibabandingkeun jeung awak munding siga-siga masih keneh jalugjug maung lodaya anu aya di ieu rohangan. Eta sato kadenge tinggal laur tinggal rem kusabab jumlahna aya ratusan malah boa ribuan atuh sorang tinggal rem tinggal laur teh meuni handaruan matak ngabengkahan isi dada matak ngarujadkeun isi jantung. Ceuk sanaya dina jero hatena Sunia dedeh teuing sia teh geus kasarat kana dunya peteng dunya anu sabenerna mah lain tempat bumetah keur sia. Ceuk sanaya ngahruk sedih sanggeus hatena nyarita kitu ngong kana ceulina aya nu mairan. Talingakeun we ku sia kumaha saterusna omong eta sora teh. Sameme sanaya unggek panonna mah geus ningali deui yen digigir Nyi Sunia teh keur diuk anu geleng dina kursi gading gilang gancana teh aya lalaki anu nangtung ajeb. Eta lalaki teh nilik kana papakeana mah teu bina ti patinggi karatuan. Bajuna gaya bedana nya bajuna gaya bedahan 5 tina kain buludru hideung buatan Parasi. Calanana gaya komprang ditaretes ornamen kelap-kelip logam perak jeung sirahna dipasieup ku iket lohen batik corak hihinggulan. Gagah pisan ngan hate sanaya mah kagetna lain bobohongan sabab nu ngajegan nangtung teh tetela lain si itu lain si eta tapi Ki Jurangrong anu mawa apal jeung moal matak poho keur sanaya mah kusabab ningali irungna nu melengkung siga pamatuk ekek. Pipina nu kemong katingali tulangna jeung panonna anu belotot tapi kongkolak panonna semu ngelok ka jero. Anu moal bisa kepalingan mah leungeun baju anu kutuhuna ngaplek da leungeunna buntung teh. Bibir sanaya ngunyem sorangan. Ki Jurangrong cenah. Tapi bareng jeung eta kadenge deui sora anu nyulusup kana liang ceulina. Lain Jurangrong cenah. Saterusna anu silih tanya teh ukur Ki Jurangrong jeung sora anu jirimna teu katinggalan teh. Ki Banaspati hirup sia teh ukur abur-abura bari teu puguh tincakeun bari teu puguh jugjugeuh. Nah sian teh era kuturunan siang hirup mangsa ayeuna. Cek eta sora anu katinggalna anu tan katinggalan jirimna teh. Ngadenge eta pananya Ki Jurangrong ngagerem lir maung. Gini siapa geus hirup dalam sejen geus teu butuh ku pangupa jiwa ulang nyaruakeun aing jeung sia sabab sagana geus beda alam jeung geus beda pangabutuh. Tembal Ki Jurangrong. Babaraha kali jonghok jeung Ki Jurangrong kakara ayeuna sanaya ngedenge sora eta jalma kagadengna teh mani teu genah pisan tiis geuman ngageterkeun jajantung jeung matak ting sariak siga-siga eta teh lain sora nu kaluar tina sungut manusa anu sanaya henteu apal mah eta anu keur adu cacarita teh ngakuna Ki Banaspati jeung Ki Ginggi ngaran-ngaran anu can kungsi kadenge ku sanaya salila ieu. Di zaman Pakuan Pajajaran diparentah ku Kanjeng Prabu Ratu Sakti oge urang duaan teh geus beda pangabutu aing hayang neuleuh Pakuan Pajajaran waluya tapi pangabutu sia mah hayang neuleuh Pakuan Pajajaran doreksa bisi dipake handeueul ku anak incu mending sia gawat eling lepaskeun eta awewe ulah digunasika ulah dirobeda ku urusan-urusan anu manehna teh nyaho-nyaho. Omong sora anu tan katinggalan jirim teh ditempas ku Ki Jurangrong. Panyakit sia malunggi tiba heula oge dirubah-rubah nyaita sopik beuleueun kana urusan deungeun
sia ulah campelak nanggap enteng ka Kanjeng Ratu. Bisi sia ngerasa panglingna ieu Kanjeng Ratu Nyimas Layang Kingkin tedak pakuan pajajaran ngawasa kahirupan sakaratuan. Anu ngawasa birahi cinta sakaratuan jeung anu sanggup meruhkeun sinatria sakaratuan. Cenah bari ngalieu ka nyisunya anu titata di anak geleng dina kursi gading gilang kancana. Ditempas deui ku soranu tan katinggala. Kanjeng Nyimas Layang Kingkin tedah karaton pakuan pajajaran. Ukurnya ampak dina angen-angen jeung kareueus manusa. Manusa pajajaran anu silo ku kamewahan jeung silo ku kasarakahan. Jeung sia anu nelahna Ki Banaspati teh puguh we lir munding rarakitan lir kuda papasangan. Tapi sia ulah salah awewe nu nyampak ayeuna mah lain tedak karaton. Sia ulah nyamarutkeun awewe asup kana golongan anu muhit kasarakahan. Hayo pulangkeun deui jiwa jeung eusi hate eta awewe teh kana jirim anu saestuna. Ceuk eta sora. Durderna paguneman anu aheng sarupa kitu teh ukur sanggup dibandungan ku batin sanaya wungkul. Da sebenarnya mah boh Ki Jurangrong boh anu keur nangtung teh ajeg anu jadinya boh Ki Jurangrong boh anu keur nangtung ajeg boh anu jadi lawanna saeutik oge henteu katingali nyieun paripolah nu katembongna teh keur ngayakeun paguneman. Ari sanaya anu keur ngabandungan deui saeutik oge henteu bisa makieuhkeun ragana. Hate-hatena mamahna teh hayang milu cacarita sukuna oge hayang ngalengkah rek murun nyisunia. Tapi awakna teh siga anu teu daya teu upaya. Nangtung ajeg ukur nangtung we wungkul teu bisa diobah-obahkeun deui. Aing ayeuna teh keur kabaud kana paguneman batin bangsa lembut anu keur babuis marebutkeun bebenaran. Nah ieu teh aya pangaruhna keur aing atawa eueuh. Aing teh bisa ngira-ngira. Ceuk sanaya dina jero hatena. Tapi sanaya mungguh reuwas sabab tetelah sora anu jirimna teu katenjo teh bet nyahoeun kana naon anu keur dipikiran ku manehna. Sia salah kacida saupama ukur mikiranan kana urusan pribadi sia. Dengekeun kasalahan poe ieu teh aya patalina jeung kasalahan poe kamari. Moal aya kiwari mun eueuh bihari, moal aya akibat mun eueuh sabab. Sakumna jalma rek dina zaman naon ngan ngendekna kudu bisa ngeunteung kana naon anu kungsi karadapan ku poe kamari. Matak bandungan ku sia kasalahan poe kamari ulah nepikeun dibalikan deui jadi kasalahan poe ayeuna. Omong eta sora anu teu katenjo jirimna teh. Waling sia gengge sia ulah mangaruhan jalma anu hirupna poe ayeuna. Sabab tacantang tu kasalahan poe kamari angger diajeng salah ku hitungan manusia zaman ayeuna. Geradelekeun ku siangke. Henteu sakur kejahatan dipilampah jang kejahatan. Tapi sabalikna henteu ukur kahadian dipilampah jeung kahadian. Mun aing mulangkeun ieu awewe tacantang tu hasilna hade. Tapi lamun aing nitahi awewe milampah kejahatan tacentang tu hasilna goreng. Mun geus gini sia mentong halang-halang kana pamaksudan aing. Hirup hidunya teh henteu bisa ukur dikawasa ku kejahatan tapi oge henteu cumpon ukur dikawasa ku bebeneran. Jahat jeung hade salah jeung bener eta mah geus jadi hukum papasangan anu kudu hirup bebarengan. Cek Ki Jurangrong nempas. Wush. Kusanaya katingali di sakuriling bungking teh ting peletuk haseup bodas meni mulak. Beuki dieu beuki mulak beuki nutupan tetenjoan. Kadenge sora tinggal rem tinggal laur karasana meni geeuman jeung sorana meni handaruan matak ngageterkeun eusi jajantung. Henteu kawas tadi barang asup ribuan pasang panon anu ngebungkeulek jadi
panon ribuan maung lodaya anu coreleng baralang awakna sagede-gede munding teh ayeuna mah henteu katenjo pisan. Ukur sorana wae nu ting haraum. Tapi eta sora-sora anu handaruan mata keung teh beuki lila mah beuki hawar-hawar. Malah pamustunganna mah les pisan. Atuh kahayaan teh jadi jempling tetenjoan oge jadi meredong poek. Tapi awak sanaya ayeuna jadi karasa hampang malah mah bisa lempang sorangan keluar ti jero guha ka Sugri. Ka Sugri pamirsa mitra kaum dangu anu mulia. Sanaya keluar ti jero guha bari awakna semu ramoh poe lain ramoh poe dumeh awakna leuleus atawa capek. Tapi hatena anu ngarasa capek jeung leuleus mah. Pajar nyusul-nyusul arek ngajayet kasalametanana teh ari geus jonghok jeung jenis nama ukur bisa silih titip tepugu. Tadi basa nyusulnya kasampak aya di jero guha teh sagalana jadi sarwa asing pikeun sanaya mah. Nyusulnya teh geuning saeutik oge siga nu geus tuwawuheun ka aing. Geulisna meuni kawanti-wanti, endahna meuni kapina-pina. Tapi beungeutna meuni teu katembongna naon. Sigala lembutana mah keur aya di mana buah, cek sanaya di jero hatena semulungse. Pangalaman di jero guha bieu teh menika cida ahengna hese kahontal ku akal. Ngan anu kahartikeun sanaya mah naha geuning ajian aheng nu dibikeun ka manehna ti guruna teh hasilna mah henteu sabaraha. Ari panyana mun aing mapatkeun eta jampe teh nyisunia bakal kajait. Jeung Ki Jurangrong bakal kapodaran. Tapi bukti nama nurek ditulungan anggar teu katulungan. Atuh jalma jahat anu katelahna Ki Jurangrong oge leupas nyawa ka mendi kaburna. Ceuk hate sanaya handel euleun pisan. Ajian anu dibikeun ku guruna bareto teh ukur ngasongkeun tarucing atawa tateguhan anu kacida bangga dihartikeunana. Anu kasaksian bieu ukur nembongkeun patelakna dua bangsa lembut anu keur merebutkeun bebeneran. Aya bangsa lembut anu nelahna Ki Banaspati keur dipasehaan ku bangsa lembut sejenna anu nelahna Ki Ginggi. Terus meureun aya deui bangsa lembut sejenna anu katelahna nyaeta Kanjeng Nyimas Layang Kingkin. Putri terdak pakuan Pajajaran anu cirimna nginjem kana raga badag Nyisunia bari dikurilingan ku ribuan maung lodaya. Tina eta tetenjoan naon anu kaala mangpaatna ku aing. Ceuk sanaya anggar ngarasa handeueul ku sabab teu bisa nulungan Nyisunia. Bener sora anu katinggalan jirimna teh siga anu menta malar Nyisunia ulah diganggu. Ngan buktina mah eta sora teh teu hasil ngajait nasib Nyisunia. Malah nong toreng deui omongan bangsa lembut nu nelahna Ki Banaspati anu siga namah ngajirim kana raga Ki Jurangrong. Pokna oge kahirupan sagala teh diwangun ku hukum papasangan. Aya bener aya nu salah, aya jahat aya hade, dua anana henteu bisa dipisahkeun. Inget kana eta omongan sanaya jadi ngahulang salila-lila. Meureun mantak si soratan pajirim siga anu henteu nganggep sanggup ngajait nasib Nyisunia oge. Ukur netelakeun yen manehna teh ngaku kana caritaan Ki Banaspati. Yen salila aya nu ngaranna bebeneran, tangtu bakal aya nu ngaranna kajahatan. Tapi naon sababna Nyisunia diantep dibawa ku Ki Jurangrong? Omong sanaya deui bari lungleng mikir. Moal mah Nyisunia teh kasara jeung dihaja dibawa kana alam petang, dibawa kana alam kejahatan. Ceuk hate sanaya deui. Tarolang deui sora gaib Ki Banaspati cenah. Lamun ya awewe ditulungan tacantang tu hasilna alus. Sabab kahadean cantang tu menghasilkeun kahadean deui. Sabalikna kajahatan tacantang tu ngahasilkeun kajahatan deui. Aya pola kajahatan anu hasilna malah kahadean. Kitu caritaan Ki Banaspati tadi di jero guha. Lang sanaya mikir mani ulang manehna henteu nyahoinya nah Ki Banaspati anu sigana teh lambang kajahatan jeung deui Ki Ginggi anu sigana teh lambang kahadean.
Tapi boh ki Banaspati boh ki Jinggi anu salilana mumusuhan pantosna teh henteu bisa silih elehkeun. Malah mah dua anana teh ngadon siga pakuat-kuat matelakeun pamadegan sewang-sewangan. Kasugri pamirsa, mitra kaum dangu anu mulia, urang cekapkeun dugi ka dieu heula pedaran carita dongeng Sunda Kang Gilang dina judul Silalatu Gunung Salak karya Aan Merdeka Permana. Urang tepang dangu di enjing di channel YouTube Dongeng Sunda Kang Gilang, Gilang Kasna di channel. Wilujeng kantun Waluya Dongeng Sunda. Waluya Dongeng Sunda.